Sasadayana panginten wios acara adat bari jalan wae namun terhilap ayat tuangan panghormat ka sadayana rupi mangga kang sepuhan para sepuh bini sepuh anu sepuhkeun utamina ti kulawargi Jembar Irfan adat anu munggaran upami kapungkur mah aya buka pintu taya nama panginten dilaksanakeun teh ku melepas masa lajang ieu bade disimbolkeun ku ngalepaskeun balon. Kembali gitu kak nugelis nu kaset oge ibu ramana kali kadang wargina rehna di dieu aya balon anu sakitu seueurna mangga urang sami kaluar heula anu kita sama-sama akan hidup bergembira dengan melepas balon pertanda melepas masa lajang resmi sami pegang balon tahan subhanallah cukup kita hitung nanti kata makanya diam dulu. Hitungan ketiga semuanya berbicara Irfan. Oke. 3 Irfan bilang gitu ya. Oke. 3 Irfan. Kurang kencang. 3 Irfan. 2 sayang ya. 2 sayang. Satunya Elis. 1 Elis. Nanti disatukan siap. Happy wedding. Persembahan terbaik dari Henny Wedding Gallery. 1 Elis. Ada Elis. Lupa lagi. Siap, ulangi. 3 Irfan. 2 sayang. 1 Elis. 3 2 1 Irfan sayang Elis. Wa jama'a bainahuma fi khairin alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi persembahan dari Henny Wedding untuk ini coba panah menjemput kalian antara Irfan dan Elis. Siap bentangkan itu jam paling asik panah asmaranya. 1 2 3 Bentangkan semuanya. Barokallahu wa barokah alaika. Wajah ma bainahuma fi khairin alhamdulillah. Silakan untuk panahnya. Langkah kaki yang pasti disilakan untuk sama-sama kita menuju sehingga sangat terindah untuk kami. Dan sekarang kita tinggal memberikan doa yang terbaik yang paling indah untuk mereka berdua. Untuk ucapan selamat nanti saja setelah para tamu mengambil hidayah. Juga bisa mendampingi ananda tercinta, bisa menduduki kursi yang ada di tengah. Tuhan neng diaturanan kanggo linggih heula di rumah tangga urang pentak doana urang pentak pangampuran. Bunga jalan rahayu megat jalan kawa aluya bung jalan rahayu megat jalan kawa aluya mangga acara sungkeman dibuka lapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepeng panangan mama oke neng cepeng panangan mama sideku bager sok sideku pancelengkeun emutan mudah-mudahan pangdoa pangampuran biasa nyebabkeun lawan kasayan mama abi hapun ampunan anu kasuhun dirangkul mamahna harewaskeun kana cepil mama ya abdi Irfan putra mama ya abdi Elis putra mama mangsing sehat sapalina dirangkulna jung bager kasep anak mama bisun taarna bismillahirrahmanirrahim jangan talalakon ulah kasmarannya diceritain sebab ya pun tak lahir jeung batin apun terpakatan cekat bagen pirang apa-apa bapak teh rekod ku abdi sah ku abdi dinten ieu abdi doakeun bade mandiri laki rabi bade munggaran subhanallah alhamdulillah jeung kaset tulis anak bapak mugia baca salamihan tanggal salira peras taarna disun tarana ku bapak disun tarang sia
jurung kasep anak jimat bapak lahir jeung batin geram yang rumah tangga doakeun abdi kalayan hapunten abdi mugi abdi tiasa ditampi ku mamah sareng sana doa mamah salamina kanggo hidup barokallahu laka wa baraka alaika wa jama neng dijikeun 1 2 3 sudah tong salepang tong hariwang doa sareng pangapura mamah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima rojahtana wa qina adzabannar Bismillahirrahmanirrahim mangga mamah 1 2 3 dihuapkeun atos 2 3 amplem dihuapkeun atos dilebetkeun mokeun 1 2 mangga bade dikumahakeun eta alim muawaka badi masing-masing keur ngabelaan rumah tangga puterkeun sing saha anu kenging ieu bakal enggal kenging milik papa heula 1 sia konsentrasi 2 bukti konsentrasi terakhir bade kenging usaha 3 mangga kuneng neng bakal kenging milik neng duakeun eta sareng duakeun milik saeutik kadah katuang keduaan iya ih bawa ka dieu bentenkeun posisina neng ka cakep pisan sana ku sana cakep pisan salina cakep ngarendeng neng sok 2 konsentrasi lah neng kekenging 2 krieu penting ke A teu lepat ngalebetkeun eta sangu eta kan amung 3 mangga 3 masing-masing tanganna teh cepeng-cepeng beureum misalnya nih nah ayeuna mah papayun tahan tos cekap alhamdulillahirabbil alamin sangat teh caina langsung nyiar milik kritik neng sareng AA oge peupejeun ke di rumah tangga 2 tilu di betot acungkeun si AA tangon ngacungna rada luhur rada kenging milik ageng insyaallah milik nu ageng si nyesa loba nu naonna paha deui wae moda pahamat caket kater dina mangga dicepeng kuduaan eta ping-ping hayang siap 1 2 cepeng saling pegang ku tangan kanan neng nah gitu tangan kirinya saling pegang oke neng ieuna kakatuhu aage kakatuhu siap gerak sudah mun kakatuhu teh katuh eta nyepeng eta nah gitu aage kakatuh ka dieu jadi 1 2 3 mangga dengdengna ka dieu neng tos dipan siap tahan dengan semangat dan api kemudian itu pipinya digigit ping hayamnya tahan jangan dilepaskan jangan masih atos teh enak mah atos alhamdulillah ping ndog hayam supados janten kuat tenaganya ieu ayat sowet neng sowet teh ieu teh bahan tina taneuh nyaeta sok gampang pupus bapak bade naros sowet eta bade dipupuskeun ku AA ikhlas ridho neng ikhlas kurang pupuskeun sareng ndog papayun neng paling ditu paling dieu tong tarik teh banyak sing alon-alon bae buat suang kurunganku ageng alit ageng panjang pondok panjang saur sepuh upami ibu jari ageng bakal ageng milik kritina upami ibu jari panganten pamegat panjang bakal panjang umurna panjang jodohna tapalkeun ka dieu nah kana cowek ibu jari na anu sorot neng ageng sareng panjang kitu ya ku neng eta ibu jari si adi tor sekali gitu ya toel nih toel aya karaos aya karaos tong hariwang neng ayeuna neng noelan ibu jari sageng kitu aya kukuan ke oge bakal noelan geus sageng kitu mung kemah moal aya kukuan tong hariwang ana urang dedetkeun bantuan ku ibu jari neng dikitukeun ibu jari AA dikadiekeun nah engke tina hitungan ka 100 dipincakeun bari didedetkeun ku neng 1 2 88 100 dipincakan tah atos tingali pak gerdek atos kumaha neng buca bos atos kumaha neng buca no bos ya neng bos subhanallah alhamdulillah ingkeun di dieu keun heula ini mau di dieu keun heula kongan dipincak kurung panjang sareng ageng dibanjur neng
dibanjur eta ibu jari anu sakitu mulus rahayuna lalaunan we tos RT diusap neng teh tisu lalaunan musapna eta si Aa mari ngajar RT linuhun mohon tos lah sekap nganeng alhamdulillah mangga dilebetkeun di Aa tuh tisu aya sok diloneng tadi aya tisu dilap ya neng ya lah neng mah neng Heni mah teu persiapan tah ciri bakti kacaroge alhamdulillah cicing neng ulah waktu gugah ke diangkat gua gugahna sok diangkat tangan neng gua nana gugah sayang bidadariku sepanjang hayat selamanya untuk kita hidup berdua tah ayeuna mah atos ndauk tos dipeupeskeun nya hiji deui ieu resep nyepeng bujur kendik tos dua nana cepeng di dieu eta nu luhur hulu kendik pasikeun ka neng sok cepeng kuduan nah sakali deui aa nyepeng naon ieu a bujur kendi neng nyepeng naona hulu kendi mohon urang pepeuskeun siap angkat kaluhur bisi hirup hidup aya loba harta banda sareng sagarupi pepejeuk ulah sombong takabur adiguna dua kandapeun dua lamun keur aya urang dicobi ku pangeran kudu sabar jeung tawakal tilu diputerkeun digoyangkeun tah ieu kabagjaan bakal kasorang kuduaan lamun aya amanah jeung aya saling perhatian satu angkat dua kandap tilu goyangkeun sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat silih rojong tilu kaluhur ayeuna alungkeun ka handap bujurna 1 2 3 lung ka handap alhamdulillah kakaler kakidul aya nu nyesa ka ditu aya nu matselang ka ditu dasar cenah aya nu katinggal mana tadi teh aya nu matselang ka dieu ieu neng dipangnyanakeun sepeng ku neng torokongkeun neng eta naonna anu nyesa neng naon neng hulu kendi cik torokongkeun ku neng torokongkeun kitu keun tingali katingali tah noropong ka alam datang bari gaduh bumi sabaraha bari gaduh putra sabaraha sok turutan bapak bari cepeng eta na aksungkeun kitu pengumuman ibu-ibu bapak-bapak dinten ieu abdi parantos gaduh hulu kendi parantos gaduh hulu kepala rumah tangga cepeng singgala ieu kaluhurkeun neng gitu terus dicepeng ku neng hulu kendi engke candak mamah aya lawon bodas di bumi candak nengnya ka bumi bungkus ku lawon bodas simpen handapeun bantal engke wengi buka sareng si lawon bodasna samikeun hulu kendi sareng hulu kareta api gitu mangga bade kanggo jimat eta panginten hulu aya artos ieu nyawer urang oke eta tuangeun aya beas oge sami oge permen mudah-mudahan hirup rumah tangga hidup sing pinuh ku mamanis bager anak yang hidup rumah tangga mugia sing babari milik rezeki anu teu sing dicatetkeun anu sesah sing digampilkeun urang buka ku hareang urang kawit ku hariring Neng Elis anu mirip Amanda Manopo hareang tawis ka menang hariring tawis ka eling hariring tawis ka eling acan bismillah damel wiwitanna mugi Gusti nantayunan gelis asep nurendengan mugia kasalamatan cep irpandi anu mirip Aliando salamat nu pangantenan ulah aya kakirangana singa tiasa sasarengan sangkaan aya dina kasenangan acan kesaba itulah kanggo sini istri wajib sujud tuhu setia babakti Neng Elis deui anu geus pisan nyumpunan tika istrian rig-rig gemi miara pirejekian gelis penyesa ge asamahi neng pepeujeuh
jantan istri kerajaan istri anu binangkit bager bisa ngatur jalanan ekonomi dina rumah tangga kalintang capekna dina ngusahakeun nyar milik kieu kanggo si A pamaget jati ninga pancuh pamatri nu tinggian ati cek ieu pandi anu sapertos bintang sinetron nyumponan ka pamegetan acan nyiar kipaya jeung rumah tangga mudah hidup sing baraja kasep bagja lahir bagja batin. Kewajiban kepala rumah tangga adalah mengusahakan rumah tangganya, menapakahi rumah tangganya, dan sekaligus menjadi imam pimpin rumah tangga kuaa sing jantan kula warga anu kenging kita rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Ngan inget bising loba harta loba duit loba pakaya tah aya 21,5% eta mah hak orang lain urang bikeun ayeuna urang awurkeun dicontohan ku mamah ku bapak diiring ku tukang kendang alit oge tapi cingceung cenah siap ieu tukang kendang ke kabagi kadinya nya kendangan wayahna ieu sakedeung we ulah oh can siap disiapkeun ke heula abeh rada rame tukang kendang bade ngiring kana sawer sabab ieu anu ka panggung oge disawerkeun aya 2,5 juta jadi persiapan kanggo tukang kendang sareng artis sareng para personil dangdut oge di Mister Mediagram supaya kabagi ibu-ibu anu diri hoyong seueur piung biasa dibuka 2 sawer ari aul urang sawer babarokat ayu urang sawer tukang hebat atos tadi isi jauh nakria bisa isi jauh nakria kena sikuring ngaturanan katuasa inti heula Mister sareng video sadayana kanggo foto